Mun aya jelema jahat ka urang kudu dikumahakeun. Ya kudu diantep. Diantep. Kan urang teh nyeri hate mah Ki. Ya ada ke balik pikir. Oh pasti balikan kayak gitu. Halus sih Ki, bener aya kadinya nama. Halus. Kalau mun amek kitu teh kadang-kadang sok hayang ngajadikeun Ultraman gitu ya. Ya lawan keras mah kan urangna mah. Teuh nya. Ulah dilawanannya diantep we heuh. Oh dilawan diantep kan. Bener Ki. Mun aya duit di jalan rek dipulung Ki. Ngana. Ya kan rek dipulung rek moal ya mun aya nu bara main nyabikeun. Tapi orang mah moal Ki mun duit gede mah. Duit gede mah moal. Ya mun miliaran mah nyen sakuan. Heeh. Nyala mun 5.000 ka anak mah abikeun we gitu. Kita buat apa tuh? Kita kan masih punya duit 2.000. Tuh. Kayak aing ngobrol-ngobrol aya Aki saha? Nah, Aki mah ki obes. Oke, obes. Oh iya nya anu gaduh padepokan ieu Gapuraning teh lain Gapuraning teh Sirnaraga. Sirnaraga. Padepokan Sirnaraga bener. Sirnaraga. Itu makam meureun Ki. Oh, makam di makam kurang cicing di makam nguruskeun parae. Uruskeun parae. Mang, dinya arek diurus ku Aki. Hah? Bisa arek. Boga padepokan Aki. Hah? Sirnaraga. Iya, Bang. Ampun biar teuing kitu we lah, kadang ngalamun deui